Lumatang aja manehna Gustuka itu lilan maono dibujangan yang parawan nepikan Gus Ruai anak hari jodoh tetap pasung tenok saya bulbe tapi kan pak kusutno tenok tekaok tenok salah saeutik di sarangan bapak hajat maono manehna eueuh elingna donga putih jemplang jempling maono dijujuru titah bang maono anu mana nek balik ka mana tenok saibul be tenok manehna eueuh elingna nya atuh kudu kumaha tenok disarangan ku bapak hajat rumah tangga jeung manehna maono deui anu bager maono sakieu geus anak loba bapak hajat ibu hajat maono manehna eueuh elingna maono anu bager rarigi maono rarigi dan cantiki maono deui anu mana rarigi ladona cantiki maono deui mamangku hajat pinuku sayang manona maono anu bager adil nama bapak kacung kada gini pamangku hajat adilna Gusti Yawidi bapak kacung kada gini saibul betei anu mana bapak kacung kada gini pamangku hajat aturan kapayun bapak kacung apa mangku hajat dikuri ari mikama kuring kabandang bapak kacung kada gini pamangku hajat kujojonan kocanamu duh mahaji anu mana mahaji abdeng kuri mika melah kuri kebanda mahaji dek anu bager kapayuna mahaji ujung-ujungan nocakmu mahaji kudu kasaha bapak kacung kada gini pamangku hajat kuringnya montang bapak kacung kada gini pamangku hajat kudu kasaha bapak kacung kada gini pamangku hajat anu bager kapayuna bapak radun anu mana ngurilingan paradun ngurilingan sisi cai bapak radun
deui no herang cai talaga Bapak Radun de no bageura kapayunan Paradun no herang cai talaga kurang eli Bapak Radun deui anu bageur kurang eli kana diri Bapak Radun deui di dunya Bapak Radun anu bageur di sareng Bapak Irta Pak Irta turana kapayuna di sarangan Bapak Radun lain-lain Pak Irta anu bageur lain danawi Pak Irta oyong di sarangan Bapak Jum anu mana Bapak Jum kapayuna Pak Jum anu bageur Pak Jum lanca berabina warang lain-lain Pak Jum Bapak Jum lain-lain milik abdi Bapak Jum deui bagja dengan diharanya Bapak Jum kapayuna milik dengan diharanya Pak Jum deui anu bageur sarua Bapak Jum jarulang di papai kuda hoyong di sarangan abangkat anu mana abangkat kapayuna Pak Jum di sarangan abangkat anu bageur ejo deui bangkat anu mana rek mulang bangkat anu bageur hoyong di sarangan ku asar di kapayuna aturan asar di deui ari anu mana asar di kapayuna asar di deui anu bageur sisi sumur asar di sisi sumur sur Tanjung asar di anu mana kumaha ngojayanana oyong di sarangan ku AAF asar di kumaha nu aranna asar di oyong di sarangan ku AAF kapayuna asar di anu bageur di sarangan ku AAF aturan kapayuna asar di de anu bageur kapayuna oyong di sarangan ku AAF anu mana asar di deui AAF deui oyong di sarangan Bapak Toha kapayuna Bapak Toha deui anu bageur jangkurila Bapak Toha jangkurila manuk kideng Pak Toha Bapak Toha jangkurila manuk kideng Bapak Toha tapi mereka ngawi Ibu Toha anu bageur lamun bener mikatina kada kuku Ibu Toha kada kuku ngana janji Ibu Toha de anu bageur sareng Bapak Toha
lamun bener mikatina urang rawa gede kedah kuku kana janji Kanggo aya di mana abi capek milarianna Bapak Lurah Wawana Kades Balong-Sari di papantes kupang nyipta temong ujung datang patah sore hayang amprok Bapak Lurah Wawana Kades Balong-Sari jeung jenisna Pak Lurah Wawana Kades Balong-Sari rawa gede hayang tepuk jeung anjeunna Ibu Lurah Karawi anu bager Balong-Sari Sekdes Wahyu Ongko iraha atuh iraha Bapak Sekdes Wahyu Balong-Sari tepung lawuh jangan anjeunna pawakil dia kemalina dia sarangan ku abonin Balong-Sari di pisono tenembongan panas abdi Ibu Suni nunggu hoyong disarangan Bapak Alim anu kuat Jamantri dan anu mana hayang tepung Bapak Jun jeung anjeunna disarangan Ibu Enti nu ngagaduhan putra dua Jamantri Makarajaya hayang panggih jeung anjeunna iraha mah Ibu Sumi atuh iraha hoyong disana Bapak Ali nunggu Jamantri Makarajaya anu bager Ibu Hajat Kamalina di pisono geningan taranembongan Ibu Munah anu bager iraha atuh iraha Ibu Munah disarengan Ibu Hajat hayang gerak sauyurna Ibu Odas Ibu Aceh hirup kumuh babarangan Bapak Haji Sarwat iraha atuh iraha Pak Haji Sarwat ngalangkang dina lamunna nah kakak hanya di mana
Melarina Bapak Haji Sarwan di papantos Haji Sarwan ku panyina mau ujung Bapak Haji Sarwan kapayuna hayang geura Haji Sarwan jeung anjeunna hayang tepung Haji Sarwan jeung anjeunna iraha mah atuh iraha ngalangkah dina namunna Haji Sarwan di mana abdi capek melarina di papantos ku panyina anu mana Bapak RT Ira Pak RT Ira ngapayuna hayang geura Pak RT Ira ngapayuna Pak RT Irta hayang tepung jeung anjeunna Bapak Irta deui anu mana iraha atuh iraha Pak Irta ngalangkang dina lamunna geuningan Patmawa serasa bengket di gantung serasa bengket di gantung talina geuninganna Pak Irta di gantung talina goromomot mah akilepoy bener buah-buahan anu bageus akilepoy bener buah-buahan akilepoy deui akilepoy anu bageus akilepoy betiris marancang besi akilepoy bener buah-buahan tungak jati disayang-sayang akilepoy deui anu bageus kapayunna geuninganna akilepoy bener buah-buahan ditungak jati akilepoy ngurilingan geuningan akilepoy bener buah-buahan disayang-sayang akilepoy aturana kapayun heula akilepoy bener buah-buahan deui turun heula kapayun ngomong kasenian akilepoy bener buah-buahan olah ukur resepan akilepoy deui anu bageus anu maksud jeung tujuan akilepoy bener buah-buahan kapayuna Pak Haji Sarwan temungguti kasenian akilepoy disarang Bapak Irta mana deui Bapak tawani cilele kapayuna Bapak tawani cilele Bapak Irta kapayuna akilepoy dadap jangkring sisi gawir ngajajar akilepoy bener buah-buahan ngajajar pantai-pantai anu mana Bapak Irta kapayuna Pak Irta anu bageus oyong disarang Bapak Irta malela anu mana Bapak tawan cilele Bapak Irta kapayuna Bapak tawan cilele di anu sayang
Papat patawan cilele aturan kapayun deui dadang cangkring sisi gawi akile poe panara buah-buahan tungak jating hajajar pantai-pantai paingana tegenal cicing gara-gara neng paturan papatawan cilele gara-gara neng paturan Bapak Haji Sarwan anu mana Pak Haji Sarwan aturan kapayun deui akile poe bener buah-buahan kapayuna akile poe deui kapayun deui ngorilingan sisin cai no heran cai talaga akile poe bener buah-buahan orang eling ayeuna orang eling kana diri di dunia orang ngobara bapak tawan cilele mona tepung mah bapak tawan cilele mona tepung teh sopi mona paang hate mola mona paang hate malah rarigil daun cantik rarigil daun cantik pinuku sayang manungna adilna geuninganna Bapak Warsa Bosumur Gusti Yang Widi adilna Gusti Yang Widi bisa ngatur ke makhlukna Bapak Warsa Bosumur bisa ngatur ke makhlukna nguringan sisi cai pawarasa Bosumur anu mana no heran cai talaga oyong disarang Bapak Haji Jenggo Mangkarajaya anu mana geuninganan Pak Haji Jenggo Mangkarajaya ngapayuna Pak Wakil Aryadi Bandar Awi Mangkarajaya anu mana mangga urang sasarang anu majang seni kakungan Pak Wakil Aryadi Bandar Awi Mangkarajaya no majang mah Pak Wakil Aryadi seni kakungan ayo Bapak Warsa Bosumur gantos ke kepayun esi lima Bapak Warsa Bosumur ngalapa muda dibangun mah
sumur dibantu dikekalirkeun diantos pawarsa bos sumur abdi malah Bapak Haji Jenggo Mekarajaya abdi malah kanjengna Tugeni Bapak Haji Jenggo Mekarajaya pawarnya pirakeun janji pawarsa bos sumur pawarnya pirakeun janji ampun Bapak Wakil Aryadi jara perang doya Pak Haji Jenggo Mekarajaya anu bagus sor Pak Haji Jenggo keparayun dijama Pak Haji Jenggo Mekarajaya dicari ka pasar ke Pak Wakil Aryadi abdi Paki Aryadi Bandar Awi Mekarajaya kanjengna abdi melangkahnya naparnya pirakeun janji Pak Haji Jenggo Mekarajaya pawarnya pirakeun janji Sarikri kudu johar di sarengkang Pawaki Aryadi Bandar Awi Mekarajaya sarengkang kerja pamola anu mana akhirnya poe banar buah-buahan gang simpang dongak jati geningana pangarti nyenangkeun diri salamongan dunya akhirat pun Ibu Hajah Darul Bapak tawanan Cirele aya daunona daun saka kabolitan daun awi ayeuna mah daun awi wangkai anu bageus oyong disarangan ku mamahna wangkai anu mana Maesi anu bageur ka payuna Maesi Pamangku Haja kapayun Maesi eureuk kumaha aturan Mama Esi kuohe saku Mama Esi anu mama tampang dawa di tepung telur hoyong disarangan abah ngai wangkai teh anu mama yen wang sukulane melu Mama Esi anu bageus kulane melu apa kawan apa tali Mama Esi oyong disarangan ku wangkai anu mana dawa disambung Mama Esi deui anu mana apa niat apa beli oyong disarangan ku wangkai anu mana wangkai teh anu bagus Ari liang liung kembang jambe tuku kete orang emak orang kemoyong anu mana Mama Esi deui dawa di mah kemang boleh di tengah sawah tangkana Mama Esi anu bageus areuy hoyong disarangan aku wangkai apa niat apa beli lamun niat aja tanggung Mama Esi numpang bageurna
ngoping asih kekalis dume pantabi Bapak Noin pedagang sayuran keliling lembu dedeh mana sanajan bari pangkat Sumalin Bapak Noin pedagang sayuran keliling lembu Sumalindung dina kabu Panoin pedagang sayuran keliling lembu Minuhan Ibu Miskam anu gaduh putra opat Jamantri Mangkarajaya anu bageus ngoping asih apana neneng bandara sayuran keliling lembur teu beunang dipopohong di sareng mamahna neneng rawa manuk purwa mekar pageuh maneh nu rasa minuhan dadang berang Bapak Noin pedagang sayuran keliling lembur di berang temok ngalangkang di beting di sarangan Ibu Miska anu gaduh putra opat Jamantri Mangkarajaya teu boleh ninggalieun sama apana neneng bandara sayuran keliling lembu baca urang dipikiran kiamat sesorangan sanajan urang rasa jamaneh ronggoya ngomaramonan ameng asir rendahan manuk hidung Bapak kacung kadak gini untuk dina untuk dina regang awi lamun benar akhirnya poe banara buah-buahan tungak janji lamun benar mekatin kada kuku kana janji geningan kada kuku kana janji setangkal kemang mawa onayurek disirama Bapak Noin pedagang sayuran keliling lembur bersabar bari ikhtiar ku Allah
yang disarangan ibu Miska Manunggaduh putra opat Jamantri Mangkarajaya mangandeng kara-kara tangkana orang pites nyangkap kenang kawilujangan kasadaya kau dangu bapak kacung kada gidi kasadaya kau dangu sisi sumur syarat lanjut kumahano arangan seumur-umur bertanjung mapanoin pedagang sayuran kumahano baranan seumur-umur bertanjung kumaha mubaraka seumur-umur bertanjung kumaha mubaraka diaturanan ibu-ibu kapayu warudaya kang mas pinggir kali nyolayong mas kasih sikali nyolayong kasih sikali ibu hajat anu aturan ibu hajat anu banget warudaya kamas pinggir jalan nyolayong kasih si jalan nyolayong kasih si jalan nyolayong kasih si jalan keloas ati suna kaya keloas rumus sampean palene rabilawa yen beru bangkene kula pengen rumus sampean palene rabi pengen layang-layang ora geni pekarangan ati sun melayang kutu-kutu kang sampean keloas ati sun kaya keloas rumus sampean balene rapi pengen keloas ati sun kaya keloas daripada saya lawas tambah larang mending pisah bagian kulang dari ranta ibu munah anu bager kula sumpah ora aran alon elen ibu munah deui kula rela cintane ditumbal buleng aturan ibu munah deno bager saya lawas tambah larang ibu munah deui mending pisah bagian kulang dari ranta ibu munah keloas ati sun kaya keloas ibu munah deui rumus sampe aturan ibu munah palene rabi lawa bapak tawanan si lele pamangku hajat kenen
kula beri pengen Bapak kawanan Cilele rumoy sampean pamangku hajat Bapak kawanan Cilele Bapak kawanan Cilele layang-layang murah kening bekarangan Bapak Radun sun melayang anu mana Bapak Radun kenang sampean oyong disarang Bapak Irta keluar hati sun kaya keluar anu mana Bapak Radun Pak Radun daripada saya asik tambah lara Bapak Radun mending pisah Bapak Irta ada dirang oyong disarang Bapak Ju kula sumpah anu mana Bapak oyong disarang ku Asardi kula rela AAF ditunggal bola anu mana Bapak Toha Bapak Toha tambah lara Bapak Toha mending pisah bagian kula dari rantang anu mana Ibu Talis aturan Ibu Talis nu bager disarangan Ibu Aca Ibu Talis disarangan Ibu Aca Ibu Aceh anu mana Ibu Odam Ibu Odam Ibu Tai anu mana Ibu Aceh Ibu Tai Ibu Tai deui Ibu Eda anu mana Ibu Eda anu mana Bapak Haji Darwi anu mana Ibu Aceh Ibu Aceh Ibu Aca Ibu Talis aturan Ibu Mona deui anu bager Ibu Mona Ibu Mona Ibu Mona deui jodoh mani Bapak Dede Bapak Dede keimpi-impi anu mana Bapak Tawan Cilele deui bisa lali Bapak Tawan Cilele pamangku hajat Bapak Tawan Cilele di tengah-tengah sawah Bapak Tawan Cilele mengkene teman Bapak Tawan Cilele turun ke lapang anu mana Bapak Tawan Cilele deui anu bager rindu aturan masih ditunggu-tunggu Ibu Rasa takkan sampai sewindu Ibu Rasa deui tiba nafsu anu mana Bapak Tawan Cilele Bapak Tawan Cilele bulune kuning sini ada Ibu Hajatnis anu mana bisa jodoh mani Ibu Hajatnis deui anu bager bayang-bayang aturan Ibu Hajatnis impi-impi Ibu Hajatnis bisa lagi anu mana Ibu Hajatnis pujaan hati Ibu Hajatnis deui anu bager lawas senempe Ibu Hajatnis Ibu Hajatnis berajama Ibu Hajatnis sekian pangli anu mana Ibu Hajatnis deui anu orang bager kaya Ibu biasa Hajatnis sekian pangli Ibu Hajatnis awak keler anu mana Ibu Hajatnis deui kapayunan aturan Ibu Hajatnis anu mana kapayun Ibu Ibu Hajatnis deui Ibu Hajatnis bisa turun Ibu Hajatnis deui anu bager nunggu Ibu Hajatnis pandangan mata anu mana Ibu Hajatnis raba Ibu Hajatnis